Sauran ke Juragan Ageng Kaparung ke ujung jaya Cumanya turang berjuang Wanita rumah korban jiwa naon dari akang ulah teret tita tadi sugan teh suung itu itaeun daun sukun da beda suung atuh Sugan suung ngatun jangel jago paling mana suluhna geus kari ngabeungkeut geus menang meungkeut kari mawa sing sabar sing tawakal anom ya eta we tadi dia orang kedah beuki ka hartos yen hirup di dunia teh kitu romantika kahirupan teh kangnya kenaon ti ditu ngabejaan yen hirup kudu sobar pangna hirup kudu sobar teh nyata kieu bisi menang balangsa baka jeung hareupan rupa-rupa kapeurih hese capek susah payah pait getir lara jeung balangsa aya mudun jeung nanya didoakeun ku abdi agan tina perjuangan ieu kapayuna mudah-mudahan tuh tingali naon baligoh pangeran naon baligoh pangeran dari akang baligoh pangeran makarya heula anom gawe heula karya kumaha gunung tutuwuhan cai walungan sasatoan laut panon poe angin eta baligoh anjeunna nepi ka mangpaat ka manusia nepi ka manusia janji moal aya deui nu disemah angin anjeunna walah eta aloh makarya heula anom tinggal itu nya gawe heula nu mawi di darasan dieu eta teh hiji cermin kangge urang sadayana pienteungeun urang sadayana yen kudu gawe heula terus yen kahadean terus gerak emang urang ngadongeng sakedap ya boleh ngaharewosan mang yen hirup di dunia teh kitu setiap jelema menang kapeurih bakal pinuh ku peurah ku anom telak masing tilik tong ditolak mun can taluk eta yang boga peureuh kudu teuing ayo ujug-ujug genah maka itu na dipek-prek anu komo bari jeung dina hate eueuh agamaan kosong agamana ku jalan peurih kieu teh eta teh sing mucenghulkeun atawa ngabijiekeun agama dina mana hitung-hitung batu loncatan seolah-olah eta teh dibelah dada dioperasi ku rupa-rupa ka nyeri jeung kapeurih sumohon sobar tawakal eta modalna yakin bakal ngangkat harkat darajat ka anom
lan nuhun sawangsuna kewe di mana parantos jeneng ya ulah hilap ulah hilap ka abdi anu nuturkeun sapopoe ya da abdi oge teu pandang buruh ieu teh kikian teh anu ya teu pamrih naon fungsina pawongan atuh ari kudu menta buruh mah urang sasarangannya peurih heula jeung abdi ya kitu cek abdi ge sami-sami berjuang Bang Bar sararangkeun teh awak ya, pasti dunungan anu sakitu keur peurihna teh hibur sakuat tenaga sakitu sangkan ngabijilkeun ka bunga hate ulah nuturkeun ka nyeri jeung ka perih wungkul benar teh singera ku pangeran mah geus ngayakeun dunya teh ekosistem keseimbangan sabalikna urang ulah ngaruksak ulah dume aya katerangan jadi ruksakna dunya boh di daratan di lautan teh ku pola-pola manusia ya uleungan-leungan yuk ayeuna urang omean ku urang kudu galablek pucus ya kudu loba pikiran dunungan bisin kepret yoy ulah baheureuh rasaeun getek kita jeli da getek memang di tamaribir segala eta kudu lamun teu pengkol kan sia teh terus balik Wah temong deui dulu balik Sakokona Smita waduh jam 12 jamu
Agus Liobang Jambu alus palimanan wis lawas kulo kidana cepah jaman sedadadi coba kulang kidanan aduh alah iya ayah wadaya layun Ada di Rosida. Iwak pindang campur daging Pak Haji Wahyu dicampur daging jajan bahasa suka lebur kadiapu tinimbang dijajah maning aduh Pak Haji Pepen kang ngebudi rotan dijajah abah entis jajan kula dilali-lali ora bisa gelali aduh abah giyu dilipur-lipur ora bisa bisa kelipur ada jaluk tulung sapa sing ditulung sopada aduh mamah mai Bandung aduh ampun Pacecek Gundala kula melu bagian sengsara ari abah dayat ayah Renda berada Eta renda
apa terjadi wontening alas wanawasan wontening alas wanawasan rajegna tutuhan bari akarna nyara rampai kai-kai galedetur kadu picung ku panangka sadia pikeun kahakanan sato-sato oge manusia kitu kanya Rohman Rohimna Pangeran di mana wae keur kumaha wae tuleh aya kun nirahangan dika dan luar biasa wah nasi baik sadulur tenan kula ieu teh daek ieu harewos nasi sang kuning pati negara Astina anu salilana toleh ngreketek siwa Prabu beres itu boleh benci we nya malah di lain sisi kabeh pada kampanye supaya rakyat setuju yen si Yudana anu kudu jadi raja iya gan ya panuhun eta mana ulah dicacana goreng hate model gitu beres nah dianggap goreng hate lamun gitu upami agan nuturkeun dendam eta cilaka ulah tinggi teuing emosina nya saur sepuh kapungkur ulah gugur memeh tempur ulah perlaya memeh perang ulah pati memeh jurit bener udah artina hartosna teh eta teh lamun init ka medan jurit teh mah ulah dibarengan ku dengki lumampah ka medan danalaga ulah mawa dendam lumaku ka medan tempur ulah mawa ujug ta eta teh hartina parantos gugur memeh tempur perlaya memeh perang nya bersihkeun urang mah sing emut yen manusia mah tugas pangeran teh kajaba pikeun ngabdi eta ulah umang emang mang bukan moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung bantis daun jeung manusia goblok naik bantis ucing gitu ayo nggak sesebutan salah lintang tipikeun ngabdi agan ngabdi ye ayeuna mah ting terase ngadamel kasayan kanu kumaha oge nya tulung kinulungan we urang nya ai itu mah Kurawa dipepene ku harta kakayaan hartina teh ubudunya benar aya genep perkara anu bakal ngahalangan kana pahala amal hiji salila dengan ukur ngageunggeureukkeun batur geureuhane kanu kitu kanu kieu teh cawadan we kan cawadan nu digorengkeun ulah nu dialuskeun batur teh digorengkeun terus hari hirup hayang di dewa-dewa hari hirup hayang di dewa-dewa nah licik terliuhan iya eta nu pahupala cikut ceuk maneh bieu genep kadua nya eta tuas hatena ya telas tuas hatena teh goreng hatena gurat batu katiluna saeutik ka erana ya kaopat ubudunya ayo budunya teh nganukur dunya wungkul di pikiranana teu mikiran soal akhirat jadikeun pan urang teh bakal maot nyabelah ya jadi cing saimbang antara dunya jeung akhirat sabab aya nu leuwih alus tibatan kehidupan dunya nya teh akhirat
walal akhiratu herulaka minal ula teh eta teh apal aing oge dina surat waduhe teh waduhe ge bisa henteu dina naon teh mawa nyarita kitu dina keteranganna tanggung jawabna eta teh dina kitab Alfiah bab imalah teh bisana jadi waduhe apan alifna digenti ku iya jadi haiya jabar hae jadi waduhe walaili ida saje siara teh bahasa antren goblok apa kana parabot teu sangkanya si cepot Oh, itu siapa dulu? nya beda cepot ayeuna jeung cepot baheula oh tuh jauh Kaler yang cepot Nya. dulu beda. jauh ai cepot baheula mah jiga sikinangka pas ayeuna kali jiga salak pas kali cimarmer tong sok kitu Jeung nu laledeh deui. eta jadi ubudunya Juga salak bener. nu kalimana tulul ama hartina teh panjang lamunan tungtung na mitos mitos loba ngahayal apa sia mitos anu ngucur tina ceuli ketos eta mah ketos atuh colek Karena kagenepna dolim nu teu eureun-eureun eta Cime ngebatur teh sedangkeun pangeran geus mere kalongaran yen Allah mah moal dek ngarobah ka eta manusia sehingga manusia kudu ngarobah akhlakna nasibna ieu jadi ulah ngayakeun tidak kanaon-naon aing ka Kurawa heulaanan ulah waka ulah waka can waktosna margi teh can uga leur oh nyon. dan naon gak waka naon uga teh teh naon teh kata apal uga-uga acan naon sia teh daunna geuning sok dipake ubra batuk sok dipake nyupah saga atuh kitu mah saga jauh atuh dan ugana hartosna uga teh waktuna gan waktuna dan kege ieu melak tomat ayeuna diala ayeuna tiasa moal ngantosan waktos kege 3 bulan kalah Namun ayeuna nabeul isu-isu. melak jagong ayeuna diala ayeuna moal bisa kedah nungguan waktu Karena mun urang 3 bulan 10 poe takara bakal kaala tapi aya nu melak jagong ayeuna kahakan naon di mana sia teh melak ayeuna pan meuli ti batur jagongna lain melak beli tong ngalieureun goblok lain melak meuli itu teh mah. disikat ke ku aing beungeut teh sia Bener kan? Hayang gemep meureun sia tah. tak kitu agan Hayang tabok aing. sia ieu mah kanu anome enggak uninga agan kapungkur dina zaman drama kawalon Ramayana Ramayana itu Rama Kawalon aya semuhun Ramayana ieu Ramayana teh diusir ti kota nya tira karajaanna kudu leuleungan Bener. sajabana ti peurih leuleungan teh garwana dipaling ku batur Oh. harita teh rebutan kekuasaan teh di negara eta teh Ayodhya ieu tah Dewi Sintana dipaling tapi akhirnya kumaha ngaliwatan nyorang hese capek susah payah pait getir lara barangsa akhirnya negara Alengka benang tak Batara Rama tak itu diserang di tiap-tiap penjuru kuperi disarangan kuala dia belatam tama ketek aduh dipingpin ku Prabu Sate dewa oh ku Santanu jauh tampiling jago aing Sugriwa Raja monyet teh saha oh Asep Truna Si Wak Abul eta mah mirip atuh Prabu Sugriwa teh adina Prabu Sobali sing apa kana tetekon sia tapi raka jauh ke Sentanu atuh bisi diparankeun sia milu Biro Jakrama aduh
kudu apa kali jujutan udah babat tah dugi ka Syep wala dia bala tamtama Prabu Dasamuka teh dulu rapur baraya beak pamilih leungit pencakaking Wasingpati negara runtang ranting rakyat paburantak paburencai tah malihan Rayina Batara orang Rayina Dasamuka teh simpatisan Batara Rama wah saha teh Baladewa bibiksana jauh-jauh sete-sete Lesmana mana oh eta Begawan Solo adikna Lesmana mah adi saha adi Dasamuka adi Dasamuka mah Gunawan Wibiksana da eta Gunawan Wibiksana nepi ka pabaliut ari poho Gunawan Bibika bener wajar po aya ngaguar sejarah hayang tapi pohoan apana teh terawana teh adina di Panogoro ayin nya jauh-jauh Penogoro nya salah tapi tarik deui oh itu masalah tarik jadi gedekeun kasayaan aya ya Suluh ulah ngaladu basa sia ulah seperti kamari ngebul we. Nepi ka Bararatu Iya dan nu ngalah suluhna atuh. hurung-hurung nepi ka Bararatu Ai kiri nyuh teh teh euy. Kiri nyuh asukeun aing dek hurung. Nya basa mah moal atuh. Pangpungna ulah ngagagu tatangkalan nu geus aya bahaya. tong kirinya teh mah Karunya ka urang Subang tuh bejana kabanjiran. di Nya. di Pamanukan Di mana-mana ena banjir Jakarta jeung sajabana bejana. di Manado Ieu teh ekosistem diruksak. Teu seimbang deui kaayaan dunya teh. jadi we nu biji Ada tiba heula ge aya kejadian banjir mah. Aya tapi omean ku urang. Kudu ngalalartikeun naon aya pemerintah atuh. Heuh bener aya ku kitu teh mah euy. Ieu. Tidak. Ieu kejadian teh memang katingker ku para denawa anu ngararintip dina rungkun-rungkun. dah Nanging teuacan ngayakeun tindakan sote teuacan aya senti Senopati Patih Nagara Kakasih Dewi Arimi. walah Harimi tikangangan tina sela-sela daunan nyerang ningali dedeg pangadeg ieu Bima tina benci jadi asih tina ngewa jadi nyaah aya jorojoi dina manahna katari-kataji ka pati-pati ka pentangas maragama numawi sadanten wala dia balad dihuit supaya ulah ngayakeun tinakan naon-naon dah waka tenang dong jelaran birahi anu tras-trasan naik dina dirina walah yege ngalimpudan kana naon rupaha salirana Dewi Arimi ku hal sakitu ngawanikeun diri sampurasun wah lah naon teh naon teh Kang sampurasun lah cing suara naon teh ada sada simut simut si goblok simut teh gede kitu simut malen kitu atuh eta simut me nu kitu mah la ilaha illallah damai baca ai me cek dung cek begitu mah sesar atuh sama nasi goreng sampurasun teh sia aya dedemit awewena walah mending ngaring kiwi kitu wih kade sia wala kuntil anak teh nu kitu dulu tapi buah dadana mah halus Kang lah bisi pot alah Gusti Maha Agung bisi pocong lain naon bangsana nahaon tetegan kadegan ipri teh nu kitu teh iya bisi on awewe tapi mun sagede kitu resep nya ge aing
naon goreng patu teh hayang kan kitu da pira leret atuh mun bejaan lawin gitu sakitu lawangna iya teu neuleuh atuh jadi klogak mending kahandap mending ngagejlik kuring naik di kaluhur tuh untung eueuh tai semua eta mah bahaya si ngomong teh ka mana karep we dalina cuma lain ya kalau gitu cing akang ceger cing aya awakna mah sae mana we siapa akang naksir kana kitu pinareupna nepi ka neuh-neuh gitu resepnya oe kan bener mah kenal bae sama beungeut mah urang turubane ku koran banget mah bisa oge Dewe Persik we turubane ku anu awakna mah persis Julia Peles si Jupe we segala keun bae Syekh Wilda we naon Syekh Wilda teh sekitar wilayah dada eta anu mawa duriat teh Kang tong ka mana karep sia ngomong teh ya kasinggung ge resep si aya mending keneh Syekh Wilmat naon Syekh Wilmat heup Sampurasun Satria Rampes di mana neng teh bulan orai gitu doa lain entang waka ngomong gitu tenang ulah suaban kita di leuweung kade ulah suaban sing inget baheula geuning Gusti Batara Rama di leuweung aya nu bere main panjurig osina mah akhirna pan kadegan sing atos-atos agan ulah katipu kuno kieu saha Satria garan kaula walah kudara saha walah kudara apa sena aduh tobat teh nepi ka sae kitu nya jenenganana awakna mah hade eta gitu atuh mulus awakna mah di mana mandi na tetenya euy aya kitu dek noong manteu teh kana noong sia teh mah kana noong dan nikmat keneh noong atuh aduh aduh ampun nya teh anu dadakan di mana Satria kaula teh keur ngalalana keur apruk-aprukan hirup sangsara jeung balangsa aduh nyah teuing dacan taruang meureun aduh tuturkeun inung rupina mah teu acan tararuang ya saya ya we di leuweung ya dacan bogol sau aya gedang nangka iwung ngarokok teu ari iwung teh naon ngarokok iwung bulan ya putra ya mengora
lain jame ngora iwung atuh Teuing atuh nya iwung teh sin anak awi nu leutik kene nu kakarek borojo putra awi Brojo anu eta teh putrana awi kita awi keur di TK kene putra eta teh awi teh nikah ka urang Arab ya Pak ya, kagungan putra iwung ada eta teh iwung teh kagungan gelar jadi Habib Iwung ada eta teh paingan aya Habib teh are eta nu pengker saha abdi lah saha abdi teh saha Rano Karno didenge teuing marina wakil gubernur Banten aturan Rano Karno mah meureun eta mah artis ya bisa maneh nyanyi oh kandenan lagu naon lagu naon Kalimera 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 bersama ayo maju maju ayo maju maju ayo maju mundur maju tak gentar galeng gelo uy aduh eta ku kompak alah lalu sakitu sampean sa ngaran kaula teh Arimbi sa Arimbi ngaran kaula Hidimbi laras alah moda halus ngawi di mana ulah nguningakeun kaula teh ti karaton nagara kaula teh kalungguhan patih nagara lu cacak patih nih cacak istri patih tuh sopo kang gumanti aji wontening negara lan negara opo iki negara Pringgandani Pringganda agan ieu teh kalebet negara Pringgandani agan ieu teh sumun us jauh ulah ngalampah teh kan jauh apruk-aprukan je paingan ngarasa lapar lelempang ngurek marisa paspor meureun mawa sajati Bororaa bora sia tahu KTP ge teh mawa aing mah di ka bawana ge soe gitu patih negara leras ai kitu naon kaula terek mariksa cenah bejana di perbatasan ieu ngaleuwihan perbatasan aya jalma ngadon ngababakan di tempat nya salkandami saperkara aku jaluma ora bisa tata prayoga kaya ulian doh ganteng ngomong kitu teu ngarti abdina ada bisa bahasa bahasa kawin Inggris jeung wong lian aya ge wong akeh pada kelingan eta ge ngadenge tina radio neko-neko oge kaula minta hampura sama ieu teh kaula teh teu apa mana-mana kulon wetan kidul kalerna wah nya satadina linglung meureun kaula tarik balik milu nyalindungkeun diri di tempat di leuweung aya tempat teh kareh kepada sapon ka negara kaula negara Pringgandani saha gumanti aji wontening negara Pringgandani lanceuk kaula kakasihna Kakang Prabu Arimba eta teh lanceuk kaula dah aya naon ti korona teh nya euy pika manis aya kolecer teh menjadi penyanyi dangdut bagus sekali nah halus jadi penyanyi dangdut teh jelema mau rame nya mau tidak dikasih Dewi Persik tak kuasa kitu dihampuraku kaula asal anjeun lain ngahaja ieu Dewi Gresik kahiji kitu kaduana para lun maklum anu disuhunkeun hampura anu diseja saumur hirup kaula teh kakara dah aya rasa anu luar biasa anu karasa ku kaula aya rasa aneh jika hate mah da puguh hate dipangpalerkeun ge hese naon ieu naon euy teu kedah lilisan tawala naon bogoheun ke si laing urang teu kedah lilisan kan tapi endah dirasakeun kan bae teu bisa dilisankeun tapi endah karasana dah eta ai kitu kumaha kaula teh kakara katari kataji ka pati-pati ka pentang asmara gama
anugerah ti Nu Maha Kawasa anu katarima ku kaula Gusti Nu Maha Agung alah amui hampura jalma Bima wala kodara kaula teh satadina ngancam kap sampean tapi atur naha kaula dina waktu ayeuna paribasana asa leuleus lir kapukai bunal lir kapas kahujanan dah ninggal pamenteus salira oge dedeg pangadegan salira dugi ka dedeg sampe rupa hade patut teu nganyuk rupa teu menta sembada Gusti Nu Maha Agung kaula teh ngudalkeun rasa eusi hate ku hal sakitu panuhun panuhun tiasa ditampi ieu rasa cinta jeung birahi kaula ulah jalin nolak mah wejar menang-menang Gusti pateng hati nira pateng hati solendra salem kawan mangkadu malah dina manahna nganukur seri leutik dah alah ampun dunungan dah kan iya sejak oh raon ya lain eta nu kicu bogoheun ieu kadunungan dewek juragan Bima teh tampikan juragan Bima mah kudu kanu geulis wae teh oh loba nu bogoheun kadunungan teh beda jeung si aya pada merebutkeun wae dunungan dewek ieu itu keur mah dunungan mah kasep atuh jangkung aya nu tadi nanya tungtungna mah ieu daun kan ngahianat aya wae dari dunya kan eta mah nu asli pulang sengit teh tapi teu naon sabar da nasib beureunek teh nu kuat geus takdir ti ilahi teh eta yang lain jodoh nah ya kitu nu bogoheun ka aka lah lain ya aya mau dibejakeun Tara gudru deh mana nama aya wae. Eta mah kudu dinusase nyaritana. Kudu opat mata dinusuni. Iwa ti bantis nya hon mah. Gelah. Jelas jiwa si bantis. Kumaha kinten-kintenna bakal nampi ka asih kami. Duh kami warga negara Republik Indonesia. Kami berbangsa Indonesia. Berbahasa satu. Dan kami akan berjuang. Kumaha Bima ulah kodara. Bangsa sampean teh bangsa denawa bangsa raseksi. Wah, bangsa buta. Geus teangan deui we lalaki bangsa aja. Nusa bangsa. Ulah wani-wani aja ngaganggu kaula. Hah? Tah kitu Neng. Aya jodohanana gitu. Ieu teh saleresna juragan Warakodara teh parantos kagungan bebene. Ngan kuliah keneh hene teh. Kuliah keneh. Nya. Di mana? Nya kuliah keneh di taman kanak-kanak. Lain ge kuliah di taman kanak-kanak mah tuh. Di PAUD. PAUD mah lebih hanap. Ulah ngabanyolan anjeun Warakodara kumaha kira-kirana. Laras kaula teh acan gaduh bebene teh acan gaduh kabogo kaula teh acan aya implengan Masih singa. sanajan loba lalaki anu dararatang tapi data acan aya maksud kaula teh satria Daya nucop. sanaya nu cocok kumaha cocok ieu kanu diikat amit-amit Dan nampi. anu teh enggak inget teh bogo ka sia Jamak ke dari tapik teh. Yang teh bogos.
nyalangsang ka di bau kelek geus teh bau lah mun nyalangsang kieu nya bau kelek dong manya saha tuh kan Bima mun hari ditampik teh si bau lain jelema apik atuh lain sia ge cing nu akang cing aya buahan ya pokoknya nu manehna nu aing bau kelek teh palingan kumanehna mah teu karasa teh palingan tadi sedahar sebel wae ku babaturan karasana teh kumaha Bima kaulah katarik kataji ka pate-pate ka pandangan suara gama teangan bangsa sia wong geblek hei teu nalipak maneh sia ngenteung teu mawas diri kan ulah kitu ka istri teh kan ya ulah tampikan perasaanna wewe mah halus ulah kitu kan leuleus tampi mah tampi we kapan aya sisiniranna daunona daun saga jeung daun ceuli eueuh daun ceuli karep teh nya bener atuh di sini ran daunona daun saga model kabelitan bulin awi teu ayeuna sugan jaga sugan aya milik abdi sugan gitu oge ada ceuk pantun teh mah buah nangka buah sawo terus buah pepaya buah dan buah salak naon atuh eusi nah itulah nama buah-buahan teke resepna mah hayang diteke si peleduk mun eueuh eusina ciwit penukna lain juragan Bima sugan seuri sugan naon henteu naon anjing seuri kanu kitu teu rame si ada yang utah kumaha Bima jika sia euy geblek ampun Gusti Nu Maha Agung kasaku kabina-bina teuing nasibah nepi ka kieu kakarasa umur hirup menang ka peurih kieu ditampik ku jajakanya neng atuh ulah maksakeun teuing maneh da ulah maksa umum gitu bisa na engke rumah tangga sakinah mawadah tur warohmah teh ku ayana henteu no gencang bogoh pada bogoh teh keprok guys sabelah mah teu bener keprok oge sabelah mah moal tarik moal disada kecuali kana seng bilih rumah tangga na ka itu awon aya no gencang mah neng bogoh pameget henteu engke teh bakal pasea we jeung pasea awet rajet jadi awet rajet rumah tangga jeung manehna sakitu lilana sakitu hitung lilana cing apa nis tiker burut pujangan jeung parawan pujangan jeung persekot parawan nepi ka reuy hayam kumaha sakali deui kalau rek nanya balik sia ampun teuing god tong dideuketan god tong dideuketan Nika geus atawa cenah ambek lah cenah ambek pancing ambekna aing teh sudi ya gisi lamun nyiksa jelema tanpa ngalawan ulah ka aing bari jeung awewe teh sina nafsu galei kan ayo sok sina nafsu Bima ye kumaha kira-kira Nabi Bima najis ampun teh aduh nepi ka kieuna nasiban nyari hati Allah kasempetan sok reuyan supaya ku akang pancing siramak sok reuyan kanya teh langsung pek cukup langsung bisi beuki bisi kacanuan manehna dek noong cenah nu alus teh ai nempo awakna mah heueuh alus euy alus nempo awakna mah nepi ka kieu ya eta luh eta bujur nepi ka sekal gitu nya tuh ngadak-ngadak celana aing jadi sereg nya aya orang panggara rancak ini kawas manggu eta bujur mah Bima lain aku gitu segala bisa saya nyingka mana nyingka cepot tuh
Aduh. Syukur mangga kulan mangga. Abe juga. Geus di mana maneh? Abdi parantos di Lebo. Aduh. Oh, geus jauh. Parantos. Aduh. Ulah maneh teu jadi wae. Mangga. Beri jauh. Surasi dawara ada dorna nya euy. Saradorna. Saradorna keur bujangan gitu. Ampun Gusti nepi ka kieu Kang Jeung Rama. Saradorna keur ngalok. Akibat salira kaula nepi ka menang jadi ditampik model kieu ku jalma. Teu sangka kanyerian anu luar biasa tobat Gusti. Nepi ka nyautan kieu ati. Tang tos nyai. Halus tenang. Nah, teteh Kang Bima ngagarem teh kawas motor keur balap. Mulai kawas sereran. Ada geng motor. Nyatu. Ai bahasa Jawa namanya malumnya kumaha teh? Aku cenah geuning aku jalu. Aku jalu naon? Malu. Nok pelor. Nah, atuh make pelor atuh. Aku jaluk. Maklum. Jaluk mentan naon? Jaluk we lah. Jaluk maneh heuneung. Jaluk Malum. Orang bisa tatakolan. tata krama. Naon? Tata krama. Orang bisa. Aku orang bisa tata krama kaya wong edan. Kaya wong lengan. Ulah, teu bisa Kaya seperti wong ini. gendeng. Teu seperti ini saja. Kaya wong lian. Maaf aku sorry neng. Maaf sorry. Tobat teuing swear. Swear bahasa naon? Sebetulnya aku cinta kepadamu. Betul. Betul, ini mau betul. Betul. Aku rumah tangga. Swear, ini keluar dari lubuk hati yang dalam sekali. Betul. Kenatap ya. Tiap aku bercinta aku Betul, Neng, belum punya pacar? Belum punya bebene? Orang gawe. Kalau begitu aku rek mileuheungkeun. kecampuran keselo. Aduh, ampun. Bahasa Bohong. Wis, ora sombong linci-linci bayu tiang pundi. Pundi tongta-tongta. naon. Nanaonan, eta teh nanaonan Kang Bima. Kieu we. Bahasa naon Eta nampi ka kaula meuni sesepan. Hampura sabab aya nu garero tadi duaan. era. Aduh si cepot geus datang deui jiga. Mangga kula aduh hampura hampura. Doh, bisa. Kerja di mana? Ini ceritanya goblok. Oh ini apa? Silawala saya. Karena baso jam. Sebenarnya akang teh tadi barang pangit cinta ka salira no. Beda cahaya lagi sernud. Doh. Mata amis ka kuku. Anu karasana ku akang hampura gelis. Mata amis ka kuku. Mimitina yep. Aduh. Naon nih? Nah, teteh pandangan teh di ka kasar kitu. Hampura nok. Kasar meureun teu meureun sabab tadi akang hisuk-hisuk dadaran ketan. Teu si banyak heula. Geuning ni leuweung aya ketan. Dia Haji Umang teteh. Ya. Pamere Haji Umang. Bapak saya Haji Umang teteh. Si Mak, Bandar Buah. Betul nih cinta kepadaku. si Mak Haji. Bisa akang jabakan neng. Ya ada pungu kaula teh jalma anu cinta bade dikumahakeun ge mangga. Tapi da teu meunang keur akang lamun can ngaliwatan kawin. Nikah.
kabale-balenya. nya engke tiasa paneri Doh, beres ya mah. atuh beuki lamun gitu sangka teuing neng Asaan. nah geuningan salira awak jangkung gede teh jadi hampang Lu baur. naon sabab hampang cing naon nyaah ka kaum hawa Doh. Cuman Ya ulah Allah. nepi ka eungap Doh. di mana mangsa ditinihan Wah, udah DPK enggak. naon eta teh jeung nyabakan susu kinten-kinten Allah. aduh Ngopek jangan ngopek pakai ayep. yes Gusti nu Maha Agung Lebih ka dilelece hirup. asa ku kabina-bina teuing aing awak disabak nu gelo Ya, lebih ka dilelece ku jalma. paingan nepi ka user asa dicabak. Pengen eueuh respon atuh mah. kabina-bina teuing nasiban nepi ka kieu Kang maantos kaula nu ampun teuing Kang upami kitu carana ridho kaula ditelasan ku salira Doh. Daripada ente sudi mati suka perlaya kaula Kang paehan kaula di kupanangan salira ridho Ridho pisan cenah. ada tengah jodoh. mah ampun Gusti Maha Agung nah iya hati nepi ka kieu ampun Gusti sawias ku abdi urang ewah Gusti ulah Ya bisi bisa cacat. laki aing bisi cacat ulah